Kalau kau suka Sunda, bilang Sunda, Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang, pemirsa Baraya Pamas di Bumina Sewang-Sewangan. Penak deui sang abi Rizky Sanjaya si Mas Bob teh dina acara main bala Sunda Pamas TV. Dinten ieu baris dikupas perkawis futsal pamaget di final Piala Dekan FIB 2013. Kukituna mangga wae urang ke cek itu. Paguyuban mahasiswa sastra Sunda Unpad Futsal Club atau anu sok disingkat Pamas FC tiasa ngawinkeun juara di dua kompetisi langsung tahun ieu. Sukses juara di futsal pamaget Piala Dekan edisi tahun 2017, Pamas FC oge sekaligus ngalanjutkeun prestasi anu sarupa tahun kamari. Nyaeta juara oge dina ajang Piala Dekan edisi tahun 2012. Kemenangan genep hiji ti sastra Jerman FC di final ieu ngabuktikeun namun Pamas FC masih dijaya di FIB tibatan tim tip saja. Gol-gol Pamas FC di final Piala Dekan ayeuna dicetak ku Oki Muhammad Taufik 2 gol, Eki Muzakir Ali 2 gol, ditambah 2 gol deui hasil kreasi ti Krisna Nugraha sareng Riga Mega Bahari anu masing-masing nambahan 1 gol. Di pihak lian, sastra Jerman FC ngan tiasa ngurangan defisit gol tina hasil kreasi Rizky Furkon. Tapi gol ieu tengaruh kana hasil akhir anu mastikeun Pamas FC juara deui di Pildek tahun ayeuna. Final tahun ayeuna karasa istimewa pisan, kusabab di tahun ayeuna terakhir Sir Ade ngalatih futsal pamaget Pamas FC. Sir Ade resmi pensiun ngalatih Pamas FC tahun ieu. Tina hasil ngalatih Pamas FC, Sir Ade tiasa masihan 3 gelar kanggo nambah piala dirak piala anu aya di sekret Pamas. Leuwih istimewa deui kusabab sabulan satu acan diayakeunana Piala Dekan edisi tahun 2017, Pamas FC leuwih ti heula tiasa ngangkat piala di turnamen Himasat Cup 2017. Salah sahiji prestasi anu kedah dipertahankeun sareng diapresiasi oge kanggo jajaran pelatih sareng jajaran pamain oge. Eta futsal Pamas teh harusnya atau dong Kang Ade pas ngelatih futsal Pamas dugi ka masihan 3 gelar kieu wilujeng pensiun ka para pemain ulah ogohan main teh watir ka pelatih soalna pelatih mah babana sok berat duh alhamdulillah acara dinten ieu tos selesai. Penak deui sang abdi kisahnya si Mas Bob teh minggon payun dina acara nu sami. Naon deui atuh lamun lain main bal Sunda Pamas TV. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wiwara Ajab Wijaya. Persib.